harita rasa dedih menrek pake kanya tayak buan si dunia dibagi dua janji arep buka dunia sumpah merek saya rek satu rek satia ngahiji nepi kapati 5 bulan paperangan rasa cinta ngarekahan anggai mimiti arang patepang rasa cinta ngarekahan keracunan hati pirang beda ayana orang ketiga mun sakira pingering muarek titik umurku sedih jeng kaperi janji arep buka dunia sumpah merek saya rek satu rek satia ngahiji nepi kapati 5 bulan paperangan rasa cinta ngarekahan rasa cinta ngarekahan keracunan hati pirang beda ayana orang ketiga sakira pingering mual erek titik umurku sedih jeng sakira pingering mual erek titik umurku sedih jeng kaperi
Negeri batin rasa mantan pikiran lain sukma kabawa nulia di mana di mana di mana diri timna Gusti pangeran hati Gusti suraikeun alam sehat Gusti numur berhala Gusti bukakeun hijab nadi saliran maha uningan saliran kagungan cahaya saliran nu yasanya angan saliran nu bijaksana kasaku makhlukna
cidra cintana. Anak kinceuk ulah ceuing, ulah rudeutiah, ulah rek peuling. Wayahna hidup sing sabar, tarimakeun ieu keadaan. Titis tulis di Gusti Yang Widi. Isu pasti datang, baris muka lawang pengharapan. Aduh, anaki jimat awaki, iwal hidup pupenden hati, anu jadi hati lam kaeri. Aduh,
baris muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lan kaeling. Aduh anaki jimat awaki adedah teuing buah kacinta wayahna sing teu marima. Bapa geus mulang ti heula diunduh kuasa. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu beunang disimulan. Kunaon anjeun ninggalkeun mekatkeun tali kaheman. Kunaon anjeun buat luka teu aya rasana hendak mana janji anjeun nu harita buktina geningan udan subaya. Kiwari tinggal lamunan carita urang dua. Kiwari tinggal nyerina lalakonnya rumah tangga. Akibatna budak anu jadi korban lantaran ku katelesan anjeun. Dedeuh ting anaki jimat awaki kesangka bakal nandangan tunggara. Dedeuh ting anaki nu dipilih manehna
salamna carita urang dua kiwari tinggal Di mana toh? Jauh. Ya di mana ya? Mulian.